iyalah kesalahanan mantap di negara demokrasi beda jeung Islam. Ari Islam mah koedahna jauh jeung demokrasi. Demokrasi mah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Pangelanan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Eta pangelanan kata Yahudi di Amerika. Tapi lamun Islam mah dari Allah kembali kepada Allah oleh Allah. Kan neunah henti sekarang teh. Jauh bedana tuh koedah Islam jeung koedah demokrasi dari Allah untuk Allah oleh Allah ngeunaheun jaka beget ya Allah hakikat nama. Adapun urang nu ngurus secara syariat ieu mah Allah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat paes ya nyekelan kos kitu ka neraka sia Allahan eta ya Allah ya Rabbi urang ngeuna bae dari rakyat untuk rakyat saya geus ya pokoknya tuh siar kunaon ieu agaman goblok teh budak tolol aturan ka Allah keur batakna tah ieu teh urang teh terus bae ku Yahudi teh dikitu-kitu bae terus dibere koedah demokrasi dibere koedah HAM hak asasi manusia dieuweulkeun Al-Qur'an tauhid geus dieuweulkeun. Masya Allah lempengkeun ka Allah keun nu dibaca Al-Quran diuraikan ku Kangjeng Nabi dikemas ku para ulama teu jauh aturan ngemasna ge boga aturan-aturan tersendiri. Jadi urang maca kitab ulama meunang Kangjeng meunang Allah ngeunaheun kan ti Allah horeng kabeh ge ieu lain dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Allahan enggak gitu ka bahasa Allah geus dituna mentak DPR paeh kerja di DPR neraka wah cenah kiai sok nyanyawanan deh neraka mamang geus teu pernah ngebahas Allah masalahna teu pernah cenah ngabahas eta bae kos kitu kerja di DPR paeh neraka aing ngajamin neraka bae geus wah cenah kiai pun serem amat emang kos kitu serem amat antara jalan tengah bahasa Allah ye menghirup nekus kikituanan baik ayo berat mentek kurang hirup di negara kos kurang kemudian atuh orang berkecimpung di dinya mentek sing hade saring-saring lah mun urang jadi pemerintah cilaka sarua bae sanu ngurusan atuh ieu negara kudu kene DPR cobalah lempeng-lempengkeun bawa Allahna hukum Allah terapkeun di jero hate asupkeun tancepkeun tanamkan di dalam hati ketauhidan kepada Allah coba ku urang direfleksikeun ka undang-undang negara atau sapopoe urang ngabahas bila kosdin tatkala natuan ya wong roro kang merdeka karon tatkala natuan ya wong kang merdeka roro bila kosdin kalawan oranana sejak fa'ala aqilati kullin nisfu diyatin mukhaffafat maka ikut tetap ingat asobah saban-saban kang suwiji utawi saparodiat mukhaffafat wa in qasada lamun jaya merdeka roro fanisfuha mughlazu maka utawi saparodiat iku mughlazu awahaduhuma tawan jazabah salah suwijine karone wong kang merdeka roro likulin hukmuhu maka iku tetep kadue saban-saban kang suwiji utawi hukumi kulin sahihu anna ala kulli kafaratain wa sahihu anna ala kullin kafaratain lan utawi kaul sahiku saduhuna iku tetep ingat saban-saban kang suwiji opo kafarat raro wa in mata ma markubaihima
mati agarane wong merdeka roro sumerdane kang den tunggangi denin wong loro bagazalik maka iku kaya mangkono hukum diat lan kafarat bidil gati kulinis bugi matida batil akhor lan iku tetep ing dalam tirkah saban-saban kang suwiji utawi saparo rega dabah kang weweneh wasibyanu wasibyani wa majunan tawi bocah cilik roro tawa kang edan karone kakak milaini iku kaya wong kang sempurna karone kakak milaini iku kaya wong kang sempurna roro. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji Ibu Sarmani binti Haji Siat Sentul Curug Kulon, kedua almarhum Haji Sara bin Rebi Kampung Bayur, tilu kanggo punyang almarhumah Ibu Baci binti Wan parantos ngantunkeun dinten Senin 20 Rajab Tasik Malaya. Akhir ieu mah ti keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu berputar terus di poe ke poe, ke minggu ke bulan, ternyata orang geus memasuki bulan Sya'ban. Tanggal hiji Sya'ban nurutkeun cik hisab qat'i Sulamunairen jatuh pada hari Jumat kaman. Jumat, Sabtu, Minggu, berarti orang ngaji tinggal sababaraha minggu deui kadituna libur panjang. Alhamdulillah. Jadi lamun manggih pere bunga da kos budak leutik. Budak leutik mamun pere bunga istirahat. Hai urang meulah kudu nama sebab ieu mah istirahat ibadah mula diistirahat ngan atuh perege ieu mah ngaji kudu leuwih dimantepkeun deui gaganti tina ngaji. Jadi gaganti tina ngaji mingguan kemun geus libur kudu ditingkatkeun deui leuwih tibatan ngaji. Kos para solihin mah daharna saeutik kaum puasa penting dipake tahajud aya nu genep aya nu 10 aya nu 20 rakaat kumaha ngaistiqomahna bae. Satu saat aya tamu guruna atawa kawau nu perlu dihormat nyana dahar gembul biasa aslina memang gembul ya sadar gembul nu biasa
biasa sok setengah piring, mungkin sepiring, mungkin sepiring setengah, mungkin 2. Balik kamu masalah tah para solihin mah para wali biasa banget ngan petingnya nama mikir lamun aing dahar biasa setengah piring sholat tahajudna 10 rakaat karena poe tadi mah dahar 2 piring berarti kudu 20 rakaat tan ningkatkeun gitu teh urang teu pati bisa Pak. Pas itu tah jadi tambah dahar tambah sholat berarti kos urang gitu bae urang tambah dahar tambah molor urang insyaallah ya. Jadi nu kudu di naon ngaranna toler asal bisa bae masyaallah gitulah batur. Jadi loba dahar dalam rangka menghormati besinyana tepuguh ke tamu dahar namun teu dibarengan ku urang mun cemi ke tamu teu ngeunahna hayuh bae biasa tamu mah teu nambah urang muambah deui tamu teu namun muambah deui tamu ge bingungan sisungguhan sahanya ieu cenah datang ke izin sorangan tamu maksudnya izin teh asana meureun cek nu di dapur pagar ku aing bebeakna padahal mah kunyana kene tangan tingkat ke asal urang dahar tambah berarti sholat tambah gitu bae guys. Ya Allah ya Rabbi, waduh wa ieu mah abdi 3 kali dahar kabeneran bae isuk tengah poe sore bisa digerek nambahan Gusti sholat abdi lah isya jadi 8 rakaat lah wah itu pakai ilmu ya man. Jadi nambahan sholat isya ulah biasa be isya ada 4 witirna nu biasa 3 tambahan jadi 7 atau jadi 11 oh cak Allah dia tuh siapa bagusan loba dahar berarti atuh ya loba dahar mah loba ka aing salat tuh dibere deui ku Allah hartina dibere pimilikeun tah sia untungkeun ku aing sia dagangna abeh loba dahar sia gitu kan begitu untung dahar untung dagang untung dahar lain salat meuli motorna jadi pakai ngaboncengan jahe cak Allah rugikeun deui ku aing sia sebab la in syakartum la azidan nakum dipakai syukuran tambah deui wa in kafartum inna azabi lasyadid bongan urang-urang kene kurang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok gerage syukuran ka aya jelema tani nya nama tani na rapi di samping sok di zakatan sok burak bere ka guruna kadang ka fakir miskin kitu kalakuanana tambah deui ku Allah tambah deui kabeli deui sawah kitu deui satu saat datanglah penyakit berit tepan lain saberit-berit natamah azab di Gusti Allah kabeh nunya nama ngan sisina doang teu ku berit lah sisina ge hiji 2 kabeh harerana pada naranya kanyana ibu ga obat di mana mun babacaan di mana dibejakeun nya henteu ceuk naon atuh ieu bisa ki meureun Allah ngaulah kaberit lantaran kaula mah eta tadi di samping zakat narapi oge sok sodako ta ieu beurit kitu dae kenjaya nu boga beurit ya Allah lamun delok zakat delok sodako cak Allah beakeun rit
Itu di hakikat tuh Allah tuh ngagerakeun Masya Allah kan. Ongkos kiai geus merenah ka Allah manteng dibere titipan ilmu jang ibadah sebagai pengganti Rasul. Al ulama warasatul anbiya, lempeng aja ka Allah na teu aya embel-embel kuari biluk milu di partai, milu kampanye, nyeun proposal. Cak Allah jadi koski ya nafsu teh jelema nu tadina daek nyadap ilmuna jangka Allah ngolembar hati masyarakat. Aing lain deuk diajak ka Allah ja nyana ngajina je ceramahna lain rantu je bendera kuning nya nu ceramah mulai ngolembar. Ieu kufur nikmat ilmu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid, disiksa ku Allah lantaran kufur nikmat. Siksaan anak teu mangpaat elmuna. Pondok tinggal pondok, majlis tinggal majlis. Eta inget ka almarhum Abah, eta sih nu kitu tobatna kumaha Abah supaya mangpaat teh beuleum pondokna. Wara Abah beuleum pondokna. Pondok jalan kita mau pos gitu hangru. Orang malah dicet pancat diganti cetna sugan dia kebal-kebal di Asian kotok negeri. Taita maksudnya ya jang introspeksi jina syukur nikmat kufur nikmat ambalah ya tungtung nama hese dek balik deh aya unsur-unsur mantap kurang teh diberi ilmu mun teu diberi kekuatan para nabi atuh moal kuat jelema nu diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali min auliyaillah eta teh aya kekuatan nabi di dirina. Lamun teu dibere kekuatan nabi ngolembar bae. Mantap kurang mun hayang boga kekuatan nabi nyambat atuh ka kanjing nabi ulah ka Mbah Jamrong nyambat teh. Iya bakal Mbah Jamrong uyut disebutan kabeh. Atuh mending langsung hayang diberi kekuatan nabi lobakeun maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke urang kasandingan kanjeng Nabi lain Mbah Jamrong nu nyanding. Jadi kasandingan kanjeng Nabi mah lurus bentuk Islamun orang aya nu mawakeun duit teh mah janabi mah tresepkeun. Aya kekuatan tanya ke orang baru teh duitna 5 juta. Ya 5 juta ieu. 20 udah lain. Ditawar begitu lah. Jadi kekuatan ada jurig nu aya di urang. Jadi cobalah kupas al ulama warasatul anbiya. Urang teh mun eueuh kekuatan nabi moal kuat. Tapi lamun aya kekuatan kanjeng nabi mah jan nabi mah teu maksudkeun dunia teh. Allah teh teu kuat bae. Teh urang nuluykeun pembahasan masalah diat. Wari dipasolkeun ku ajengan musonif patali ejen masalah diat anu wajib dibayar bersama. Aya diat kudu dibayarna kedua belah pihak. Masya Allah. Dua belah pihak teh wajib mayar diat. Nah ieu rek dicaritakeun.
Istadama bila qasdin fa'ala akilati kulin isfudiyatin mukhaffafatin Kizaid jeung Ki Umar buta aya pecak aya buta ai pecak mah sabelah ai buta mah dua mentak sok disebut buta rata pecak mah sabelah lamun buta dua buta ayo tapi nu buta teh ka duit banyawan eta nu buta ka duit nyawan bere ge coba ya ieu sabaraha teh cekal gua cara ibu ikan deh ini ya 10 coba dulu ya 100 nyawa eta nu buta nyawa aja lu mun ka awewe tah eta nu geulis teu tah soranan eta henteu coba nu eta tah kena soran sedeng coba nu eta tah geulis bener aku eta teh nu buta bisa eta Masya Allah teh nu buta pohara eta hebat eta nu buta ya Allah ya Rabbi ka duit nyawa ka duit juga dugelis nyawa aduh dibere kaleuwihan ku Allah jelema buta di Afghanistan sanggeus tadi nanti datang ke umur 7 tahun teu buta umur 6 tahun dididik nalar Quran ku indung bapakna datang ke 7 tahun 8 tahun tah katalar tah Masya Allah otakna cerdas eta di Afghanistan barang 8 tahun buta nah akibat saeutik mah lah aya anu asup murunanan kitu kimia buta lah terus nya maca Quran bae budak ieu 9 10 11 12 keanehanana di samping maca Quran tafsir bisa tafsir teh bisa tafsir Jalalain mah kieu ka maqalat tafsir Qurtubi mah kieu ka maqalat eta kan hareran jelema heran pan urang mah beunta boro-boro tafsir beunta boro-boro tafsir waduh masyaallah mun balak genep mah kadeuleu bae ya Allah kabayang we teh balak genep tah sampailah ke umur 15 tahun jelema hareran kabeh di Afgan mah di Afgan luar biasa nyana teh lamun ceramah pohara pas urang Maroko ti heula teh ieu mah luar biasa nganu karitut kan teu diekspos informasi agama teh ka urang teh di stop aja 20%. Wah mandul di urang teh gara-gara konde ku konde dijual jadi kos kieu pantah iku di konde ngamuk deui banyak ku sedek dipilih konde ini Afgan kabelah dieuna lantaran istimewa jasa ieu mah kitab-kitab teh geus pas mun nyana nyaritakeun bab fikih padahal tidak tafsir fikih anu Imam Syafi'i mah kieu Imam Maliki mah Imam ya Allah pas jasa Imam tasawuf ala Syaikhul Qadir tasawuf ala anu terus heran kabeh jelema laduni imah bener-bener akhirnya tokoh-tokoh masyarakat supaya lebih istimewa di ka dokter kerja nambung ka dokter kerja supaya bisa akhirnya di ka dokter kerja nambung tetap nambung bentalah Masya Allah bunga atau kabeh bentar kabeh masyarakat bentar bunga nyana terus ngaji leuwih pohara lantaran bisa neuleuh ngan ketenangan ibadah eueuh cak nyana ketika buta mah pan teu neuleuh nu geulis barang nyana bentak atuh pan gadeuleuh waduh
nu mancung nu bibirna aduh anu matana bureuleuh mulailah salat kurang nikmat. Masya Allah, salat teh biasana mengeunahkeun asa plong neuleuh ke Allah mata hate, tapi barang bentan teu sebulan nyana teh bentak ngadoa deui ka Gusti, Gusti abdi maning dibutakeun deui bae. Bentak ternyata kos kieu Gusti, abdi maning dibutakeun deui bae. Keun bae abdi teu neuleuh di dunia, nu penting abdi di akhirat engke bisa neuleuh. Buta harita kan. Wali berarti tah. Buta we geus. Nyana mengeuneunan buta. Coba ente sekali-sekali Gusti. Ya abdi neuleuh nu geulis bae Gusti. Rada cangkeun we saeutik. Jararau jasa bener. Ya Allah, di Arab ya di Arab. Di Arab di Mekah, di loba teh dongeng kos kitu teh. Di Mekah dididik tileletik teh sampailah umur 7 tahun bisa baca. Buta ya. Bisa talar lain sekadar baca. Talar 7 tahun teh talar, terus 8 tahun, terus 9 tahun. Ayeuna masih buta kan. Nyana ngadoana gitu bae. Janganlah saya dikasih melek ya Allah ya Rabbi. Di Arab, di Mekah. Di Mekah teh aya tah guari teh. Malah guari keur mendalami tafsir-tafsir ngan nama make ieu raba. Braille teh diraba. Istimewa. Antek informasi tentang agama loba. Seperti orang Arab nu di Mekah, nu di Amerika, anu bisa ngislamkeun sagereja lain lah orang. Pohara itu mah Masya Allah segereja asup Islam. Anak muda masih umur kakak 25 tahun. Loba informasi dengan ka urang kan teu meunang. Komo informasi Iran, informasi Irak, informasi Turki, Masya Allah. Loba istimewa kuari. Bahkan di Amerika aya loba keanehan-keanehan, makin hari makin tambah nu asup Islam, makin hari makin tambah. Itu satu sisi bunga ngadengi gitu. Barang asup ke Indonesia loba nu asup Kristen. Aya nu asup Kristen, aya nu asup Buddha, anu sakota na'udzubillah min ialah hidayah. Nah, Zaid buta, Umar buta, dua nana merdeka tulen. Kemudian Ki Zaid lempang, Ki Umar lempang, kan lu buta jeung lu buta tuh. Ki Zaid di dia lempang, Ki Umar belah dia. Blok. Ngadu. Ki Zaid buta jeung Ki Umar ngadu. Buang. Jadi lain mobil bae, jelema ge tabrakan. Blok, ngaguling, guluntul, ngejebur, pae KBH. Kan letaba Zaid lempang, Umar lempang, tabrakan. Apa maksudnya na tabrakan? Ente. Apa maksudnya na pae atuh? Ente. Apa maksudnya bunuh? Ente. Dua nana eta mah kasalahan, tabrakan, pae. Ieu masalahna. Sodama di mana kecelakaan Zaid jeung Umar bila Qasdin tanpa sejak kaya ning Ki Zaid jeung Ki Umar teh buta duanana dalil karena yen teu boga sejak sama sakali ta eta pae Zaid asobahna menang nuntut ka Ki Umar ka asobahna. Umar asobahna bisa nuntut ka asobah Ki Zaid. Tanu mantak ieu silih tuntut kos kieu teu bagus. Nu mantak paala akilati kullin wajib ka asobah saban-saban saiji nisfu diatin moka papa saparo diat moka papa. Lantaran Ki Zaid membunuh walaupun tidak sengaja.
kitu kene Ki Umar teh membunuh Ki Zaid walaupun tidak sengaja disebutna khoto. Nah iyalah mukofafah saparo bayar Ki Zaid asobahna wajib bayar saparo diat ka Ki Umar. Nu narimana asobapan Ki Umar maot. Asobah Ki Umar wajib bayar ka Ki Zaid saparo mukofapan diat ya dua. Diat gak bagi dua ya diat mogolazo diat mukofafah. Mogolazo 100 onta mukofafah 100 ontangan pedah. Arim diat mogolazo mah musalasa bagi tilu geus kaliwat urang dibahas salah sunah hiko salah sunah jazaa arbauna khalifah bagi tilu 30 onta hiko 30 onta jazaa 40 onta khalifah nurareun ai diat mukofafah ge sarua 100 ngan bagi 5 mukhomasa 20 onta jazaa 20 onta hiko 20 bintu labun 20 ibnu labun 20 bintu makhon wau urang mah gitu tah. Oh mah atuh ja ontak ti lokaya boga henteu. Mana ngaran-ngaranna ontar reuneu ngaran teh onta khalifah, onta umur 1 tahun kedua ngaran teh onta jaza. Terus aya ngaran-ngaranan tah onta teh onta nu sakitu urang mah teu nyaho. Urang mah nyahona eneng. Kebo geus. Sakitu bae eneng berarti anak kebo. Nah iya geus umur sabaraha eneng mah bukan asal eneng anak kebo. Eneng na teh encan jadi kebo berarti teh mah kakeboan keneh. Eneng ngaranna. Oh, lamun anak sapi ngaranna naon? Pedet. Blok. Pedet. Nah, eta anak sapi ngaranna gitu. Aya di menel. Anak gajah. Kita kolot tadi dak segede menel bude dok orang. Aduh gede anak gajah teh menel. Aduh, ada segede menel. Oh, itu layan segala budak. Tak ye tetap. Jadi berarti 50 onta. Ieu mayar ka dieu, ieu mayar ka ditu wajib geus bisa didamekeun, geus bae selesai urusan anak. Ngan urusan hukum kos kitu. Insyaallah. Atawa jelema belon duanana belon teh tanpa make perhitungan. Zaid naik motor tipe ting teu make lampu. Ki Umar ge sarua naik motor tipe ting teu make lampu belon teh budak. Belon eta. Pengamanan lampu teh urang ge sok kaget keur naik mobil. Wow, bolon teh budak. Kurang teu make lampu, atunya mah seserian mah tolol. Cek nya mah meureunana nya boga nyawa seret meureun. Ieu budak kuari ya Allah, ya Rabbi jangan ngamankeun sorangan bae geus henteu komo jang batur. Jang pengamanan sorangan geus. Komo di Bandung mah nya teu make lampu, nya teu make rem. Pan bloto mah tuh. Di Bandung teh bunuh diri bae geus mah. Ceknya lamun masih kena make rem can hebat sia naik motor mah ulah make rem ya geus bae sia mah memeh naik motor nyeun kuburan sorangan. Tolol teh mah budak. Tah geus kos kitu bae budak kuari batu kos kitu budak kuari batu di luar pikiran orang dia teh normal atuh. Pugu aya keneh panta biri nu teh normal karena eta. Yeuh teu mending ge kocomeran inum ku sia. Sebareres budak kuari teh normal. Tah Zaid naik motor tanpa pakai lampu. Woi, knalpotna dibuka, sen eueuh. Atunya lagi meureunana geus siap pahieu, caknya mah syahid meureun. Betul teh budak. Aduh. Lamun di Irak dipermasalahkeun bom bunuh diri. Lamun di Afgan dipermasalahkeun bom bunuh diri. Di unggal negara dipermasalahkan bagaimana kita melawan Amerika ketika terdesak kita ini pakai bom bunuh diri. Berbagai ulama ngabahas untuk keselamatan bangsa jeung umat. Belah itu ada keselamatan agama. Al-Azhar ngabahas sampai tuntas. Berbagai negara ngabahas sampai tuntas. Ya otomatis lobalah perbedaan-perbedaan. Tapi itu jelas menyelamatkan bangsa, negara, jeung agama. Sampaikan bunuh diri, bom. Iya mah belum tepuguh nu dibayangkeun bunyana. Tepuguh anu di kitu perjuangkeun. Pokona
motor pretelan ulah make lampu berangkat naon diperjuangkeun tuh sia gelo ditanya ke orang si anak aja soleh apa nama aja si soleh orang anak iya nama make anting gede jasa Masya Allah si ngaran sah Junaid pan bagus eta ngaran nama Junaid pan dan lain Junaid al-Baghdadi sama al-Bojongi Ki Zaid jeung Ki Umar naik motor pada tuh make lampu joget bae dua anak kan tentu bae silih tuntut keluarga Ki Zaid nuntut ke keluarga Ki Umar nuntut ke keluarga Ki Zaid. Nah datanglah ke meja hijau tuntutan tersebut terima bahas cuman ujung-ujungnya keluarga Ki Zaid wajib membayar 50 onta terhadap keluarga Ki Umar wajib membayar 50 onta kepada keluarga Ki Zaid. Nah iya iskodama bila kosin kecelakaan dua mana bila kosin tanpa ya maksud pala akilati kulli nisfu diatin pala akilati kulli nisfu diatin mau apa tak sampaikan kadinya geus anggeus dibahas geus naon deui kuari geus teu kudu nyieun kitab deui geus teu kudu nyieunnan kitab deui geus ararang geus wape itu teh geus mun urang di masjid hayang hitut wayahna ulah dijedutkeun sebab di halayak rame kan angkat seti kena cas eta kan hebat karana waduh pelaturan hitut bae ge budak nya ieu bahas coba di DPR ge urusan hitut coba jadikan undang-undang negara geus beres keluar nantung nyekelan irung keluar nantung jadi supaya naon supaya halayak rame teh teu nyangka bahwanya nah itu tuh berarti mimisan kajen kukumah tah supaya ulah mengarah ka hitut urang mah lain jelema-jelema bawah kebeneran kok mah pengen dimedot wangi ya ditolol deh kos gitu pada tuh enak ka urang tuh nah bisa diteluh teh mah ku jelema kos gitu teu bagus eta kos gitu ai sorangan mah sorangan sabodonya sorangan bae di imah kieu bae waduh masuk angin hayang itu dut anakna di tukang seuri bae bah bom kenapa di situ bah di sono aja di Amerika bah bom tuh kirain enggak ada lu kurang enggak aduh apa dah untuk mah kitut kentut kena angin kalau ditahan kan panas dingin kan udah beres ngeunah aya aturan anak Masya Allah atawa poek bongkreng butarata poek parem listrik urang naik mobil itu naik mobil sarua bertepatan dengan paremna listrik lampu mobil urangnya parem betul kebenaran beta mah cieu parem itulah lampu parem naik mobil diteruskan bae ku nyana diteruskan iya berangkat nabrak brek tuh nu ngamaksud kan eta mah taruhlah nabrak paman nabrak ieu mah di tukang naik mobil kemudian ponggok anu hareup teu maksud kan ponggok direm ieu nabrak det paralae sapuluhan mah paralae nabrak beruntun brek kos SBY waktu keur diangkat jadi presiden anyar apa sarua pan anu pae sabaraha eta tuh SBY keur pae nabrak deh da eta teh teu maksud gos kitu andai kata nu ieu pae lantaran ponggok ieu nabrak brek ieu nabrak tet ieu saparo diat sarua kejadian seperti itu teu maksud kapan eta mah maka saparo diat mukhaffafah Masya Allah kan
eta mah urusan kajadianan nama jelemana dek lempang duanana model Zaid nu buta Umar nu buta atawa duanana naik kendaraan Zaid jeung Umar naik kendaraan tanpa make lampu brake nabrak atawa nu hiji naik nu hiji lempang atawa nu hiji mah maju nu hiji mah ditukangan beruntun sarua bae selama temaksud ngabunuh baik dua nana iya fa'ala akilati kullin nisfu diatin mukhaffafa separuh kumaha lamun ku hari mahaya sejadek ngabunuh Zaid dek ngabunuh ki Umar ge dek ngabunuh ki Zaid gara-gara nama setik aya hiji awewe sarwiti di Cikupa diributkeun geulis jasa meureun ta sarwiti teh Zaid nganjang ka sarwiti diterima ku sarwiti Umar nganjang ka sarwiti diterima ku sarwiti dasar awewe teu boga adab kamu budak asup kadinya asal nu mau motor mau mobil diterima mun leumpang teu eta kos kitu eta sarwiti eta pagawean eta tah karena cintana diterima kan dua anana ye Zaid diterima Umar diterima janji dua anana pas bareng kan ya perjanjian aing janji jeung aing janji yes ya ieu kaboga tuh ada SMS mah waduh lihat SMS nya tuh waduh kanda Zaid yang ku sayangi jah sial ayo lu aing tuh ada lagu kanda Umar yang ku cintai ayo hebatan sayang hebatan nu cinta ayo sih ayo iya tanda tah goblok meureun di sarwiti akhirnya ribut ki Zaid jeung ki Umar teh okos anu embung pasini geus bebarali tuh naon ki Zaid marah geus aing mah pokona sarwiti bae ku aing dibunuh bae geus ki Umarna cek ki Umar ge sarua sabere ki Zaid dibunuh ku aing tolol duanana akur jurig da eta keneh masalah jurig da eta keneh tah jurig asup ka ki Zaid jurig asup ka ki Umar cek jurig bodoh ki Umar cek jurig ki Zaid bodoh ki Zaid ya guys dua nana ngamaksud tengah penting nyanang siap mau belati dek ngabunuh ki Zaid dek ngabunuh ki Umar otomatis silih bunuh dua nana kan ngamaksud Zaid gelut jeung ki Umar maksudna ki Zaid dek ngabunuh ki Umar dek ngabunuh ki Zaid luar biasa dua anu sengit jadilah gelut dua nana teu boga pencak atuh pan dua nana teu boga pencak masa bodoh teh odol-odolan kan berarti ngan nafsu doang teu jangan jaga aya jangan jotos teu jangan kelit atuh ngaranna ge teu boga pencapan aya jangan kelit teu jangan jotos tak kumaha aki main bola bae kitu aya jangan lupa teu jangan nyepak atuh sakali nyepak gaguling atuh aki-aki main bola geus teu kudu hese-hese tah mah geus paeh di dinya ujianana loba aki-aki main bola Agustus paraeh pan di lapangan tah deui aki-aki kunaon atuh dipaen-paenkeun bola tarolo mun ceuk urang mah seluruh kakek-kakek yang berumur 80 tahun 90 tahun 100 tahun demi untuk merayakan Agustus kita loba-loba zikir di masjid eta mantep kan paeh jauh masalah geus bodoh cenah ki onom paeh kunaon zikirna loba teuing di masjid merayakan Agustus datang ka paeh nyana di masjid mantep geus lah ieu mah main bola paeh main bola aduh Masya Allah di Bandung tas main bola modar Tangerang keur ieu teh lansia paeh ku lagi ngarep Haji Paeh di paeh teh ieu kolot-kolot main bola bolon tah ieu tah maksud Zaid maksud ngabunuh ki Umar maksud ngabunuh ge terjadilah silih bunuh wa in qasoda lamun boga maksud Zaid jeung ki Umar teh deuk ngabunuh panisfuha mogolagatun saware saparo diat moga mogolazo ala kilati kulit minhum
liwarasatil akhar ieu mayar saparo ngan saparona mugul agoh warima naik kadar onta jeung cara ngabagina nu berbeda jeung bedana mugul agoh mah teu meunang diengkekeun harita terjadi harita di sidang harita kudu mayar beda jeung moko papa bisa diantarekeun sababaraha bulan atau tahun sabogana tuh ahaduhuma tawang maksud salah saurang doang Zaid kaserangan keheul pisan ka Ki Umar kuari maki Zaid boga maksud dek ngabunuh Ki Umar nama teu boga maksud ngabunuh Ki Zaid kulantaran gelut nah ai geus gelut mah derbae teu boga maksud dek kabunuh tadina ge Ki Umar mah nu boga maksud maki Zaid geus nu boga maksud ngabunuh ka Ki Umar Ki Zaid gelut ngan paeh hai paehna mah duanana paeh ngan nu hiji boga maksud ngabunuh nu hiji teu boga maksud ngabunuh tetep palikullin minhum hukmu saban-saban sahiji aya hukumna kumaha Ki Zaid ngabunuh Ki Umar boga maksud berarti mogol agoh Ki Umar ngabunuh Ki Zaid ngan teu boga maksud ngabunuh nya nama nahan kulantaran kaserangannya sarua bae ujung-ujung nama silih bunuh ngan teu boga maksud di awal moko apa berarti geus Ki Zaid mah mogol agoh lantaran boga maksud ngabunuh Ki Umar mah moko apa lantaran teu boga maksud ngabunuh nah Masya Allah dicerita-ceritakan kieu tetep bae di urang mah teu jalan urang mangan sakadar nyaritakeun urayan-urayan ulama menang di hadis Kangjeng Nabi tipuhuna mah menang ti Al-Qur'anul Karim urang ieu keur diuk di dieu ngajelaskeun urayan ulama menang ti hadis Kangjeng Nabi teh nguraikeun Al-Qur'an urang teh sarua keur ngadengikeun bahasa-bahasa Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantap lamun paeh teh mun paeh urang teh keur komunikasi jeung Allah sakit gitu kan ye urang ulah keur jadi tentara Allah sebab keur ngadengekeun ucapan-ucapan Gusti Allah nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi diuraykeun ku para ulama tah mun ku ari paeh surga dek nanya beda tuh masih kene seuri embung ban berarti paeh titah ka surga bae embung komo ka neraka berenana kurang dah lantaran loba kabeung berat kene motor pancan anggeus kreditanana imah can anggeus kreditanana bahkan dek nyandung jeung urang Karawang pancan beres can aranggeun jadi kabongbroy ku kasenangan dunia sehingga akhirat teu kadeuleu ku urang keur jadi tentara Allah lain lalagaan mantap teu meunang main-main ge panglima perangna teu meunang main-main ulah aya unsur-unsur panglima perangna teh kiai mun kiaina aya unsur atuh komo nu ngadengekeun kiaina ge panglima aya unsur atuh komo nu ngadengekeun mah diajak perang mah aing mah kunaon teh wah perang teh beres kunaon teh yang berkat sama perang teh beres teh kudu lurus apa adanya sakieu ge dilempengkeun tetep bae ieu ilmu teu kabawa ka imah asal kapengkolan nu geulis bae ilmu ragag insyaallah teu beunang bagi nu geulis wasahihu anna lakullin kafarataini cekal soheta sanyanya tetep kasaban-saban sahiji tina dua nu berurusan bieu kudu bayar kafarat duanana lantaran lisrakihima fi laki nafsain binaan ala annal kafarah la tatajazza'u
ku sebab kaparot bete bisa di juz-juz maka dua nana wajib bayar kafarah. Wa in mata markubi mafakadzalika mun pae tajelma dua teh ba markubi serta tutumpakanana Zaid naik kuda, Umar naik kuda. Zaid ngabunuh ki Umar beserta kudana, Umar ngabunuh ki Zaid beserta kudana. Dua nana Zaid na paeh jeung kudana, Umar paeh jeung kudana. Paehna mamar kubaihi mah. Sakadzalika kitulah hukum berarti nya diat nya kafarah. Wa fitir katikulin nisbuki matida batil akhor eta tetep dina tirkah saban sahiji ari saparorga hewan anu sejen tetep bae dina masalah kiparat urusanana tetep saparo-saparo eta bangan sakadar carita ujug-ujugna mah karena itu bayar saparo ya bebas. Nek dibuktikan bae tuh bangga ketika anu ilmu goladoh ilmu apa makan beda buktikan masalah kerenteuna masalah wasibyani wasbiyani aw majnunani kakamilain budak leutik dua nana atau nu edan dua nana sarua ketika nyana silih bunuh kos anu sampurna bae dina urusanana kumaha nyana maksud jeung teu maksudna nu mentak kudu diurus budak sing hade nu edan ge sarua. Urusan budak mapan kurang diurus jaya indung bapakna ketika ieu budak yatim piatu badi urang can aya pengurusan nu intensif di negara khusus negara aya ge jelema tabaru bae nyeun penampungan yayasan yatim piatu. Adapun di negara makan kuduna makan negara nyadiakeun lahan dialokasikeun pengurusanana intensif ieulah yatim piatu untuk Kabupaten Tangerang ieun kitu kene nu edan kan jelema kene kan perlu diurus eta teh udah berkeliaran di jalan deres namun nu berkeliaran awewe mah aju sataranjang urang bisa neuleuh ya kan namun lalaki mah urang isin rasa sial jasa teh budak teu make calana asan urang mah pan atuh meureun awewe ge asan nyana teh sarua pada eta teh ku nagara kudu diurus bencana aya anu urusan edan tampung lahan loba duit loba Masya Allah henteu datang tapi pikiran kadinya negara urang teh lantaran naon lantaran lain endek ngabangun bangsa jeung negara endek ngabangun dirina sendiri lamun ngabangun bangsa jeung negara atuh nyieun cara LP dieun ngan ujung-ujungna mah pan LP ge lain dek dididik ieu teh dek diperep bae tungtung nama ya lain dek dididik sama ku negara teh ujung-ujung nama aja atau odol-odolan kabeh ge ieu salah aturanana LP teh jangan didik nu mabok supaya ulah nu ngabunuh supaya ulah ya dieun jelema-jelema pengurusan gaji ku negara adapun ieu ulah dirugikeun kitu kan cek hukum Islam kan ngeunaheun ka urang na ge ya satuju kege lamun aya jelema gitu mabok urang bisa nyerahkeun diri ka negara. Nah iya totong dididik anak kula ya geus teu bisa ya dede kulantaran gua yang lamun diserahkeun di perut ku negara teh jadi kok kieu atuh nya nu mabok urang nu rugi padahal geus kieu tah ieulah kesalahanana mentak di negara demokrasi beda jeung Islam ari Islam mah koedahna jauh jeung demokrasi mah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat pangelanan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat eta pangelanan kata Yahudi di Amerika tapi lamun Islam dari Allah kembali kepada Allah oleh Allah kan ngeunaheun tiis karena teh jauh bedana tuh koedah Islam jeung koedah demokrasi dari Allah untuk Allah oleh Allah ngeunaheun jaka bege ti Allah hakikat nama adapun urang nu ngurus secara syariat ieu mah Allah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat
sia nyekelan kos kitu ka neraka sia. Allah eta ya Allah ya Rabbi urang geuna bae dari rakyat untuk rakyat saya geus ya pokoknya otak pikir atuh sia kunaon ieu agaman goblok teh budak tolol atuh ka Allah keur batak naon tah ieu teh urang teh terus bae ku Yahudi teh dikitu-kitu bae terus dibere ku edah demokrasi dibere ku edah HAM hak asasi manusia dieuweulkeun Al-Qur'an tauhid geus dieuweulkeun. Masya Allah lempengkeun ka Allah keun nu dibaca Al-Quran diuraikan ku Kangjeng Nabi dikemas ku para ulama teu jauh aturan ngemasna ge boga aturan-aturan tersendiri jadi urang maca kitab ulama menang Kangjeng menang Allah ngeunaheun kan oh ti Allah horeng kabeh ge ieu lain dari rakyat untuk rakyat Allah enggak saya tahu bahasa Allah masih ditunda mentak DPR paeh kerja di DPR wah neraka wah cenah kiai sok nyanyawanan be hehe neraka ngomong geus teu pernah ngebahas Allah masalahna teu pernah cenah ngabahas eta bae kos kitu kerja di DPR paeh neraka aing ngajamin neraka bae geus bawa cenah kiai pun serem amat emang kos kitu serem amat lantaran jalan tengah bahasa Allah je menghirup nekus kekituanan baik berat mentek kurang hirup di negara kos kurang kemudian atuh orang berkecimpung di dinya mentek sing hade saring-saring lah mun urang jadi pemerintah cilaka sarua bae sanu ngurusan atuh ieu negara kudu kene DPR cobalah lempeng-lempengkeun bawa Allahna hukum Allah terapkeun di jero hate asupkeun tancepkeun tanamkan di dalam hati ketauhidan kepada Allah coba ku urang direfleksikeun ka undang-undang negara atau sapopoe urang ngabahas rada